menta gerage ka Gusti Allah ieu mata teh supaya bentak sebab jelema lamun betah teh sabelah dedeuleunangan sabelah bae lamun neuleuh sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka meta gerage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duana minta munajat Abu Yazid Al-Bustami ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hati abdi bukakeun mata hati umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga abdi apal Gusti teh nyieun neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kami wali mah doana Gusti eueuh nu ngadoakeun silaka kami salamet urang jeung peuting teh ka sahabat salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali ku wali mah kos kitu mantep jadi wali mah sebenarnya mah lain cara Habib Wartadi lain asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali jadi wali mah henteu kan bau wali bau